wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'innal masajida buyutullahi wa ahabbul biqa'i ilaihi. Para bapak miwah para pemuda nusa hadir disimpulin sadatan raskeun kana ieu pangaosan waktina dia malam Sabtu Payung Manggung Radia Putbal Dina Samadayani Kabupaten Dosani Dosain dari Batin Jaya Sadayana bersama Punten Kabupaten Palwal kepada di seluruh negeri. Serta mudah-mudahan wasilana bulan hari mengumpul di tempat anu mulia ieu nyata masjid bari kamu mudah-mudahan dosa orang wajib malik singaya dina pangampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, tidak ulama dina ieu kitab wa alaika bitulil muqti wa kasratil julusi bil masjidi biniyatil i'tikafi wa alaika jeung mistika anjeun. Ari anjeun teh bahasa biasa, bahkan termasuk lamun kata-kata anjeun teh bahasa lemes. Aya anjeun, aya salira, eta kene. Lemes kene anjeun dibanding sia mah. Cara salaki ka pamajikan nyebutna inung sia. Lamun salaki geus wani ka pamajikan nyebut inung sia, pamajikan mah leuwih ti kitu nyebutna bapak sia. Bogawe anak jol anakna anak sia ya. Anak boga deui anak disebutna incu, incuna incu sia. Tuluy we kabuyut jang kawareng turunan sia eta teh. Lamun dimimitian ku sia. Eta dibanding jeung bahasa eta mah anjeun teh eta teh pertengahan antara lemes jeung kasar. Ngan dina istilah kitab teh aya sok nyebutkeun anjeun. Da pantes lamun dipake salaki ka pamajikan nyebutna anjeun atawa pamajikan ka salaki nyebutna anjeun. Pantas daripada nyebut sia, kurang pantas. Lamun geus sia-sia dina rumah tangga moal aya keharmonisan di dalam rumah tangga. Moal sing kalaku mah oge tungtungna sare oge pasia-sia. Pamajikan di dapur, salaki di golodog.
taya bahasa kitab jeung mistika anjeun. Naon anu misti jeung wajib ka anjeun teh khususna ka urang sararea nu sami hadir di dieu nyaeta bitulil muksi, kudu ngalilakeun cicing wa kasratil julusi jeung kudu ngalobakeun diuk. Di mana kudu ngalobakeun cicing jeung kudu ngalobakeun diuk teh fil masjidi di masjid. Ayeuna bandingkeun ku urang, sedangkeun agama nitah ka urang kudu loba cicing jeung diuk di masjid. Bandingkeun ku urang loba mana urang diuk di masjid jeung diuk di pos heulana. Loba di pos juga nanya, tapi di masjid tepira setengah jam paling nilau bari dibere canutuh. Wah genah di masjid mah nya bere kopi saboga udud dibagi ududna teu kabagian ngahuleng apes aya karana. Bandingkeun urang cicing di imah urang atawa cicing luar daripada masjid jeung di masjid, lila keneh di mana? Lila keneh di luar. Naon sababna pangda dikudukeun ku agama cicing lila di masjid jeung kudu diuk di masjid biniyatil i'tikafi kalawan niat i'tikaf cicing di masjidna. Jadi urang pertama berangkat di bumi ka ieu masjid teh niatan ku urang sejak milari ilmu. Di mana tos dongkap ka ieu masjid niatan ku urang i'tikaf. Eta teh bandinganana oge leuwih alus tinimbang 70 rakaat salat sunat. Cing aya nu ngaguluk di dieu pernah 70 rakaat salat sunat teu? Henteu pangona teh. Dibere 20 rakaat oge bulan Ramadan nya. Komo ningali imamna kenor mah kolot teh sing balawar. Bedak ngada. Atawa henteu kolor ngawangkong ke tukang, gas imam gas. Dia kurang nyatu ieu imam teh bar kitu. Hayangna teh batas we. Kata tong boroni 70 20 kalana. Dina waktu bulan Ramadan pentingna nyata disebutna tarawih teh loba anu teu mampu. Ieu bandinganna cicing urang tong lila teh sajojogan. Sajojogan teh kopi beak, rokok beak sajojogan. Kue ledis eta sajojogan. Balik ke urangnya geus kue eta beak eta mah. Balik we eta bandinganna subhanallah Pak ibaratna urang dibandingkeun jeung 70 rakaat salat sunat. Alus keneh ieu cicing di masjid. Bari ngariung kieu lain dibubarkeun ieu mah. Zaman kiwari mah geuningan teu akop aya kerumunan. Sanajan di masjid bubarkeun. Eta teh saeutik-eutik umat Islam teh rek dipencit saeutik ceulina heula. Erek ngabubarkeun Islam jerona mah. Para jeung simkuring mah babari lamun rek ngabubarkeun Islam paehan we kiayeuna kabeh. Atawa buyan, da malah mingguan. Sanerep mingguanana. Lamun eueuh kiai mah kumaha? Sok kiai Gang Talim bui kayaknya. Kiai Nyalampet bui. Kiai ieu teh Jalegor Kulon, Jalegor Kidul bui. Rek saha nu mamatahan. Komo ningali zaman ayeuna mah. Teu kiai ngawangkong dina kabeneran, kasinggung manahanana langsung geuninganan. Wah, dieksos we. Tawa di kumaha we.
Lebih akan ningali Habib Rizik mah Habib Rizik kudu sedih barudak. Sajan teu bisa oge barorangan oge. Karena grup borangan urang mah nya. Hawan wani. Ngawan grup borangan urang mah termasuk sim kuring. Grup borangan. Ningali Habib Rizik dibui ongko, tuluy ayeuna pesantrenna dibubarkeun ongko. Lamun Islam geus dikitukeun, dibubarkeun sedengkeun intina atawa ilmu na orang Islam teh ayana di pesantren, ayana dina mingguan rek kumaha maju agama Islamna. Kardi teh. Jadi saeutik Islam teh celina heula engke irungna, engke nama beheungna diteuteup. Mata kurang kudu nyari mata ulah pertahankeun budak mora. Awak pangpadagna kudu panghareupna siap. Pertahankan cicing di masjid eta leuwih utama kalawan biniyatil i'tikafi niatan ku urang i'tikaf ceuk urang teh niat abdi i'tikaf atawa cicing di ieu masjid sunat karana Allah dina hate teh boga ganjaran boga teu kudu boga wudu ngan alusna boga wudu cicing di masjid kumaha cenah batal mah lamun ku ngopi moal ngan lamun ku ngarokok mah teuing komarokana rokok coklat rokok budak ngora ngarokok coklat minimal atau gaya jarum super ngan jarum super jeung coklat teh adi lanceuk anu alus masin cicing di masjid naon sababna fa innal masajida buyutullahi mangka sanyana masjid eta teh buyutullahi pirang-pirang imahna Allah artina lain Allah ngabogaan imah ngan ketika urang munajat ka Allah tempatna teh adalah masjid dibanding jeung apartemen anu mewah tingkat VIP bintang 1 nah disebutna teh hotelnya hotel berbintang 1 tetap mulia keneh masjid di hadapan Allah sanajan masjid leutik oge model kieu. Jadi hotel teh pernah ke hotel teh? Ya kudu gaul, sungguhnya pernah. Bintang 2. Wah di dinya teh naon anu eueuh rek nyetel musik naon di dinya. Asal bisa urang mencetna. Mani karicur rek nu aya nu haneut, rek nu panas aya di dinya. Bahkan babarengan keur waktu umroh jeung sim kuring aya nini-nini. Berenang teu bisa mencet. Ai ngompol geus katahan berenang ngompol. Dipencet nu borohna atuh panas. Mangkane sabar kitu mah barang geus dipencet kitu langsung hurung. Langsung hurung pencet sret. Eta mah gogorowokan teu hayang ceprik 2 kali. Mending keneh make gayung cenah dewek. Dibanding hotel berbintang tetap mulia keneh masjid. Nah sababna sabab masjid tempat munajat ke Allah, masjid tempat takwa. So Rasulullah masjid itu adalah tempat takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lamun jalma asup ka masjid disebut oge jalma soleh. Jalma soleh ieu teh anu asup ka masjid teh. Ya mingguan ieu jalma saleh nya. Nah, ieu teh bener-bener sinjan teh doa ka urang sadaya. Kumaha cenah lamun ka masjidna lain ngadon mingguan ka masjidna teh pedah parum lampu di masjid aya genset ngadon ngecas geus tukang sirip teh.
komo ieu mah nya cicing di masjid balik mingguan saeutik lobana aya nyempil-nyempil wae mah ilmu meureunannya keur urang keur pibekleun urang keur patokan urang dijamin jalma anu berilmu eta jalma pinter da jalma bodoh mah moal berilmu sok anu ngagunuk di dieu teh insyaallah bakal paralintang amin boga mitoha cadu mingguan bakal belet tah mitohana da loba panan mitoha nu katipu ku minantu ahli mingguan ahli malam sabtuan minantuna ari mitohana cadu mingguan bakal belet tah mitoha ketika urang datang ka mitoha teh ari tukang mingguan uruk salam biasa kan kitu meureunna terus suntangan ka mitoha teh terus nyarios anu sae sarua inung bapa mitoha teh nyarios anu sae abdi teh ka dieu teh hiji silaturahmi ka bapa tos lami da kuduna mah tiap minggu tiap poe Jumat teh abdi teh kudu mapai ka ibu rama abdi nu ngalahirkeun tuluy kanu ngawinkeun abdi nyata mitoha teh tiap Jumat teh datang ka mitoha minta hampura bisi teu aya ridona mah atawa teu aya ridona mamah jeung bapa abdi nyuhunkeun hapunten datang ka mitoha lain imah datang ka mitoha aya pangabutuh we hungkul aya kebenaran mitohana belet datara mingguan jol minantu pinter anu sok mingguan datang ka mitoha teh ka dieu teh abdi teh hiji silaturahmi nomor kadua gaduh bubutuh naon ujang ngeureungan ieu cek mitoha teh cek mitoha awewe teh bubutuh naon abdi teh gaduh tungakan sugan we ieu mah ieu umi atawa bapak tiasa nulungan ka abdi insyaallah bare diuwihkeun deui sabaraha cenah ujang tungakanana da mitoha mah tetep ngaku anaknya minantu teh 3 juta aduh cek mitoha teh ujang abdi ya ujang ieu aya 3 juta mah teu aya paling di bapana teh ngan saukur 1 juta aya oge kumaha minantu anu pinter muhun wios mah 1 juta oge ka bapa carioskeun we jol teh bapana ti kamar naon cenah teh cek ieu cenah bapak abdi teh gaduh tungakan 3 juta ngan saur mak di bapa ya 1 juta nya teh kitu kumaha bade ditamut teh laku abdi song we kumitoha lalaki teh diasongkeun kami nantu pinter cokot teh kuminantu pinter teh geus dicokot kuminantu pinter ngomong minantu pinter bapak mak abdi ka dieu hiji silaturahmi nomor kadua gaduh bubutuh tungakan teh 3 juta ngan emak jeung bapak gaduh artosna 1 juta berarti emak jeung bapak boga kere hutang ka abdi 2 juta eta mah mitoha nebiakeun stres mikiran minantu kitu balik ku eta minantu teh kumaha mitoha lalaki jeung mitoha awewe ngahulang we di dapur teh cek nah dewek aja nah panan urang nginjungkeun ka minantu teh ari ayeuna urang jadi boga hutang 2 juta deui lain cek hati nebiakeun stres tah duanana kitu teh pada doraka temenang taya para hadirin kaum muslimin teu aya tempat anu pang istimewana di alam dunia iwal ti masjid numawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktos diisrokeun masjid ka masjid minal masjidil haram ilal masjidil nandakeun itu masjid saking mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mata asup ka masjid aya tata cara beda sanajan ayeuna asup ka imah oge boga tata cara boga sopan santun asup ka masjid aya tata carana aya kesopanana pidah ulama di dieu wa idza dakhaltal masjida
faqaddim rizlakal yumna, di mana anjeun asup ka masjid faqaddim rizlakal yumna, heulakeun suku anu katuhu. Katuhu lah suhu ka masjid teh nu katuhu heula, bari wakul bismillahirrahmanirrahim. Komo lo menduluk salaman. Begitu orang masuk ke masjid, uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Tata cara asup ke masjid heulana, tabrak ora. Yo sadayana, di mana rek asup ka masjid teh uluk salam heula. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sabab di jero masjid aya ruhna Rasulullah. Di dieu teh aya ruh Rasulullah. Aya ruh Rasulullah tetep dina ruh di masjid ruh Rasulullah. Santosna uluk salam tuluy maca bismillahirrahmanirrahim. Jadi uluk salam heula, assalamualaikum ya Rasulullah, terus maca bismillahirrahmanirrahim. Santosna maca bismillahirrahmanirrahim, wassalata ala rasulillahi, tuluy maca sholawat ka Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, jeung teh tuluy bismillahirrahmanirrahim, terus maca sholawat Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asup masjid tah aturanana atawa sholawat nu pendek sallallahu ala Muhammad, geus sakitu. Terus saenggeusna maca sholawat baca ku urang duana Allahumma ghfirli dunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Eta doa anu asup ka masjid. Kade ulah diganti Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Beda aya caneuteun. Sup ka masjid teh uluk salam nam assalamualaikum. Kumaha kitu ge teh naon. Terus bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bak we kana bala-bala. Lain. Aya duaan anu khusus. Nyata Allahumma ghfirli dunubi, pertama penta pangampura ka Allah keur urang. Tuluy wabtahli abwaaba rahmatika, menta terbuka atawa dibukakeun ka Allah rahmat Gusti. Kanya Gusti keur abdi teh gede dosa, kudu kitu ngarumasakeun. Abdi teh angkari bungku dosa, tapi begitu sup ka masjid, muga-muga dosa anu angkari bung dina diri abdi, anu bobolokot diri abdi ku dosa, sing bersih. Mudah-mudahan nya, mudah-mudahan. Nah, gitu. Matak digana lalu nya dia dosa urang sadaya aya. Sabab minang malam Sabtu, pokona mah malam Sabtu ieu turun malam Sabtu itu sami-sami teh labis dosana teh dosana ngan beda ai budak urang mah kasalangna teh kunaon gitu. Baca urang eta doana wala tajlis hatta tusalliya rakaataini, jeung ulah wakadiu di masjid teh hatta tusalliya rakaatain, kuduna salat heula 2 rakaat. Ulah waka begitu maca doa eta uluk salam, terus ayeuna maca bismillahirrahmanirrahim, terus maca sholawat, beres maca sholawat baca doa Al-Qur'an Allahumma ghfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Nu tadi teh tuluy urang salat 2 rakaat. Non salat non salat tahiyatul masjid, artina ngahormat ka masjid dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha niatna? Usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi taala. Niat abdi salat sunat ngahormat masjid 2 rakaat karena Allah. Gol we biasa Fatihah. Kumaha suratna? Kuliah jeung kulhu. Teu bisa kuliah, bisa oge kulhu, beda sok minum tahlil, kulhu bolak-balik. Kunaon?
atawa kulhu teu bisa repeh we geus baca Fatihah tong beja-beja mana teh ai benar-benar teh mah teu bisa buru we ruku jempling we da main we geungeureuhkeun sugan maneh teu maca surat tadi moal jempling we da suratna jempling coba lamun suratna tarik bener kadengian ku batung da ieu mah jempling repeh we kumaha lamun teu maca Fatihah ulah itu maca Fatihah mah bisa mah sabab Fatihah mah termasuk kana rukun salat ari surat mah eta mah sunat dek maca teu maca oge teu naon-naon kitu ari surat mah tasantosna salat 2 rakaat kumaha lamun ayeuna mah asup ka masjid teh matkul salam beres terus maca bismillah beres maca sholawat beres ngadua beres nu tadi teh Allah maghfirli dzunubi wabtahli abwaaba rahmatika beres ngan kacek teu kaburu manten teu imkan we lamun salat teh mah teu imkan artina lamun salat teh mah teu imkan kudu kumaha tah jalma nu teu imkan kitu baca Quran fakul arba'a marratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baca Quran subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar lamun henteu salat 2 rakaat baca Quran eta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar artina eta teh baqiat sholihat matak ngabotkeun kana timbangan urang ke di akhirat matak ngahampangkeun matak ngalepur kana dosa urang timbangan urang bakal dibeunggeuretan nyata ku baqiat sholihat maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim bahkan cek ahli hikmat mah cek ahli hikmat lamun ayat hiji perkara nu matak jadi beban ka urang nu matak berat ka urang ka diri urang berat ke pikiran baca sing loba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena kabung berat urang teh loba nya komo geus rumah tangga can ditinihan ku pamajikan urang beres ditinihan ku pamajikan urang terus ditungtep isukna kudu aya duit sabab rek ka pasar loba beban teh berak ora boga beban loba bebanan berak ora hiji beban manehanana macan laku-laku eta teh beban anu paling berat eta teh kom lamun ditolak cinta mah ditolak cinta mah beban paling badat teh ayeuna teh kurang kumaha aya teh padahal golep leeh dewek teh mani osok panan ari berakora anu kitu mah anu jantara gentini gini-gini wah ieu tah golapna teh pas nu heueuh laku tabaca ku urang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar eta bacaan eta matak ngaringankeun kana beban anu aya di diri urang naon ka beban yang keberat dina awak beratnya boga masalah naon baca ku urang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kom lamun boga istri anu keur hamil mah baca kurang eta ulah aprak-aprakan karuku ulah karuku seru manon seri menonton cek lugun anu ngolong dina jero panon aya-aya ditanyakeun eueuh komo ditanyakeun los ya kacai ngadon ceurik kadarat ngadon bidangdang pelet berarti teh pelet ngan kudu di puasana hareupeun curug makanya di curug teh loba juriga dek teh mah eta nah ulah berang-berang ka itu aya kasih kuring nu datang
tipone eta jadinya ti puskesmas kasih ngalahirkeun geus 2 poe 2 peuting can kaluar-luar urang itu pasti dalam datang kasih goreng kainya ting salakina ting bapak aya naon abdi teh istri cenah bari ngalahirkeun teh 2 dinten teu kaluar-luar ya jampe ke sembegnya da baca eta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar samakan subhanallah wal bigeun inumkeun datang deui ustad alhamdulillah cenah ayeuna mah tos nolol cenah mastakana ceuk manehna teh ayo mutolila aya 3 jam datang deui ustad kunaon sesawai pada atas nolol mastakana ai pas itu kitu kumaha cidina eta cenah buluna katingali ai pas deui sagem teh ku bidan coba pang ningalikeun bidan eta teh nyan kulu budak atawa naon teh pas ditinggalikeun padahal sugatnya bener baca Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi para hadirin lamun urang asup ka masjid tata carana aya diatur ku agama. Aturanana pertama baca uruk salam assalamualaikum ya Rasulullah. Nomor kedua baca bismillahirrahmanirrahim. Katilu maca sholawat. Nomor keempat baca doana Allahumma ghfirli dunubi wabtahli abwaaba rahmatika. Santosna eta tuluy salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lamun teu salat tahiyatul masjid baca Quran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali 4 balikan baca Quran. Di mana aya asup pasti aya keluar nya pasti eta mah geus lazim geus ngajodoh asup pasti keluar. Da loba panan jelema anu ngasupkeun duit bong ka itu ka dieu diaprak ka mana neangan duit belaan ka negeri batur geuninganan ka Saudi rek naon neangan duit geus asup kana pesak dikaluarkeun deui cing jelema naon kitu omong hayang ngagunakeun duit tapi geus ngagunakeun duit dikaluarkeun deui mata jelema lieur lolobana di urang teh nya eta geus lazim di mana aya asup pasti aya keluar pikiranna tong panjang-panjang teuing beulaan komokor barudak lain urusan maneh ieu mah urusan kolotnya ieu mah ka masjid asup ka masjid pasti aya kaluarna da teu betah panan cicing di masjid teh nya teu betah keneh di luar masjid. Cicing di masjid coba lamun ayeuna cicing di masjid cek RT teh misalkan atawa cek polisi maneh wayahna kudu cicing di masjid ti ayeuna nepi ka subuh cing jigana aya nu kuring gasahan sorangan cicing di masjid sedangkeun di masjid juringna ge loba cirina loba jurig loba jelema nu tara asup ka masjid loba atawa asup-asupna ka masjid ngilu berjamaah lain wiridan lain salat sunat ka blacek lompat cirining di masjid loba jurig di masjid teh cing di masjid teh loba jurig gitu tah loba jin tadi dia ya loba jinan ieu aya jinan di masjid teh di Jalegor teh ingwan Kang Dasep eta mah kumaha teh beja-beja tadi mana keluar mah tadi mah asup sampean anu katuhu di mana keluar mah sampean kencak bari maca deui uluk salam deui pamit assalamualaikum atawa assalamualaikum ya Rasulullah terus maca bismillah deui tuluy maca sholawat ngan doana abwaaba rahmatika tadi mah ganti ku abwaaba fadlika. Jadi Allahumma ghfirli dunubi wabtahli abwaaba fadlika ari rek balik mah rek asup mah wabtahli abwaaba rahmatika di mana balik beresan teh di masjid
abwaaba fadlika du'ana. Ayo uluk salamna sabaraha? Salam. Terus maca bismillahirrahmanirrahim. Terus maca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuluy doa nyata doana Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaaba fadlika di mana rek balik di masjid. Eta kaifiyat nyata keistimewaan cicing di masjid jeung kaluarna. Jadi hadirin kaum muslimin, teu aya di tempat anu paling istimewa, paling mulia menurut Allah adalah masjid. Tata cara asup ka masjid ku agama diterangkeun. Mudah-mudahan ya pamosan simeuring sanajan salah kadarna sehingga yang manfaatna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.